Cara masang ikat wayang golek cepot kumaha baraya hayu urang sakseni sasarengan. Sampurasun baraya saung wayang daraut tah mula-mula urang pasangkeun heula rambutna tanapi buukna baraya. Ieu teh rambut asli meunang ngedit baraya meunang ngarakit lah istilahna. Tah ayeuna urang pasangkeun hiji-hiji dina palebah anu posisina strategis pikeun minangka buuk gondrongna ieu wayang golek cepot nya. Janten ulah salah nempatkeun buuk oge. Tah buuk teh meureunnan ilaharna dina deukeut cambang teras meureunnan tukangeun ceuli oge tah sapertos kieu. Tah urang paskeun heula ieu teh pikeun tungtung ikatna heula. Tah urang pasang heula ieu teh segi tilu minangkana tungtung ikatna tah baraya lajeng urang pasangkeun ieu kain satin atanapi kain penutupna heula. Tah saacana ikatna dipasangkeun tah ieu kain anu hideungna heula urang pasangkeun baraya tah. Ieu bahanna janten fleksibel nya tiasa disebat oge bahan jersey meureunnan tah. Janten upami dikenyang oge bahanna teh fleksibel kitu janten tiasa balik deui kitu tah. Ayeuna urang pasangkeun ikatna atanapi samping batikna tah. Sapertos kieu baraya urang pakukeun wae ieu teh di ujung pangkerna. Tah urang paku anu hideungna mah engke paneuri baraya keur nutupan sagala rupina tah. Urang pakukeun baraya tah pakuna anu alit wae baraya janten teu kedah anu panjang-panjang teu kedah anu ageung-ageung kitu tah. Ayeuna urang pasangkeun oge ieu ujung iket tah minangkana ujung iket ieu teh. Urang pasangkeun enggal tah ieu teh engkena teh janten sapertos anu tos ditalikeun tah ayeuna urang lipatkeun ieu naon anu tadi kain satin atanapi kain anu hideungna tah janten sapertos naon disebatna nya gelung gitulah ngagelung buuk meureunnan. Tah ayeuna urang papantes tah urang arah-arah urang paku heula ti beh dieuna tah supados cicing oge sabelah deui urang pakukeun baraya janten kena teh manehna teh bebas bergerakna kitu tah. Urang kenyang ieu atanapi urang betot sakedik kapengker tah engke minangkana ieu teh gelungna tah. Ulah hilap dipaku oge ieu teh teu sawios dipakuan oge da wayang mah moal gogoakan ieu dipakuan oge nya baraya. Pakuan pokona mah sing sregep makuna sing tareleb tah. Janten sapertos kieu meureunnan hasilna tah baraya urang spilkeun urang caketan nya. Tah minangkana sapertos kieu meureunnan tah. Kieu ieu teh parantos ungleuk oge kantun engkeun meureunnan urang naon disebatna kantun urang rakit sadayana full badan oge gitu samping ngangge baju ngangge bedog oge tah. Ayeuna mah khusus urang perakitan bendo atanapi ikat tungkul tah kitu baraya hatur nuhun parantos manco dina video seputar perakitan wayang golek atanapi pembuatan wayang golek di saung wayang daraut. Tah kitu meureunnan sakali deui hatur nuhun cag.